Barudak? Ya, Bu. Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap, Bu. Upami nangtung? Iya, Bu. Bener. Ari hebat? Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari Ibu. Bodoh maneh mah. Pintar Ibu mah. Geus cicing ah. Gak Ih. Jempleng. Gandeng. Ah. Ih. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh kalokalisasi wae pada manana teh. Nah, atuh menikah di wae. Nah, teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi dah kumaha. Meni tiap wengi kalokalisasi teh. Nah, ari Cece misi lalaki dong belang wae atuh teu boga salaki teh. Ya eta tiap wengi ka dituna teh. Nah, bet bisa kitu. Narek naon atuh kadinya teh? Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? Kudu bungkus, nu tilu lada nasi seueur, nu tilu deui henteu lada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa aya sabaraha? Sekedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Aya 4, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sekedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung korondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun Pak, abdi teh nuju mabok Pak. Dah jangar pisan Pak, aduh. Nah atuh make jeung korondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku abi. Abi teh dipiwarang kupun Bapak nya tah menarikeun kenteng ngan abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ieu teh. Eta mah lain taraje Jang, rel kareta api. Ari Bapak anu mabok teh abdi eta napi Bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebalik beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener Pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya Pak? Udah yang rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya?
Muhun leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Tuh Pak, da abi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Muhun Pak, da abi mah maling ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Mana sabaraha kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Ari ayeuna Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana, Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh menara kembar anu di Masjid Raya. Ejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade. Naonkah yang hidup teh cu? Kieu ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas. Dahar endau bobodasna. Make baju bodas. Pokona ada bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir Ya, siap ki siap. Naon? Nu terakhir naon ki? hidup kudu mawa mercy bodas hareupeun eta awewe. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini bang, ayah kalau bawa truk ini nggak akan dirampok bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja.